Geus we ayeuna mah kieu Santi, lamun teu daek dijodohkeun ka Pangeran Holil wayahna ku Umi dikaluarkeun tina grup keluarga. Naon atuh Umi, ieu teh geus lain zaman Siti Fatimah ya Allah. Siti Nurbaya tolil. Daripada Umi riweuh ngajodohkeun abi geus we Umi kawin jeung Mamang Gupron. Dijaga na ngomongna siga nu teu pernah sakola. Maaf, mereka tidak kuliah. Nama abi geus panceg hayang nage kasih IO moal ingkah sanajan loba gogoda. Macak naon cek Umi ge ulah loba teuing nonton Dracin nameh teu loba halu. Umay ni kanco mah, lai kanco mah. Okai cauda. Geus cocok lin lamun Umi ge meunangkeun si IO. Geus Umi aslina era. Matak naon sing nurut ka Umi daek dikawin ku Pangeran Holil mah moal sangsara. Bayangkeun penghasilanna sapoe samiliar lamun dibelikeun kana lele mah maneh geus bisa muka dapur MBG. Pan sahanteuna hirup Umi kajamin maksudna hirup Santi kajamin. Masya Allah tabarakallah berkah. Nikah tidak perlu, kawin tidak perlu, yang penting check in dulu. Sesudah check in barulah ke penghulu. Kalau tidak check in belum resmi lagi, tidak check in beda. Astagfirullahaladzim, bawa kudu dirukyah maneh mah. Urang ti leuletik ngabelaan maneh nepikeun ka ayeuna jadi santri kilat teh eueuh pisan tapakna. Pokona cita-cita abi mah hayang jadi LC. Har sia cilaka buah aya bang anu henteu kasebut.